Jadi ieu mah dak penegasan dak. Jadi kieu dak. Ari bieu mah dibahas ari akhlak nanti akhlak anu dicacat teh eta seperti anjing cenah. Cek Kanjeng Rasul moal asup malaikat ka hiji imah lamun di imah eta aya anjing jeung ieu patung. Iwati lamun gambar mah dak seperti foto kitu mah balik deui ka dinya eta mah teu naon. Tah anu kasebutna anjing di dieu teh lain maksud anjing dohir kieu tapi bangsa maknawi. Jadi anu sifatna sigah gogog atawa jauh ti Rasul teu sesuai adab-adaban ti Rasul. Tah eta hiji malaikat oge moal asup. Tah terus di dieu mah cenah ari akhlak damimah eta ceuk musonib cenah naon paribahasana dibahasna tina bab akhlak. Tina naon teh tina kitab akhlak jadi sapertikeun Akhlaqul Banin nu karitu da can diarajinya. Tadi dinya ari dina kitab ieu mah cenah dibahasna teh henteu kabeh dak jadi henteu khusus jangan bahas eta akhlak ari dina bab kitab akhlak mah eta khusus jadi dijelaskeun akhlak damimah teh nu kumaha wungkul. Sedangkan di dieu mah dibahasna teh ukur garis besarna meureun ceuk paribahasana mah. Jadi henteu secara merinci gitu ada dina bab akhlak mah dina kitab akhlak mah kabeh merinci akhlak nu alus kumaha akhlak nu goreng kumaha tadi dia mah ukur saeutik dibahasna teh jadi ukur garis besar. Tah jeung aya pepeling cenah hiji jalma lamun takabur ye cenah eta seperti naon ilmu lamun ka jalma anu takabur yang ngamusuh dak sapertina ngamusuhna caah apa teh caah karena tempat anu luhur berarti moal matak nepi. Pepeling teh ibarat nama naon nginget-nginget ka urang jadi nu dibahas di dieu mah cenah nu penting mah ulah takabur we mun kitu bahasana teh meureun eta teh lamun jalma anu takabur mah ibaratna naon dak da jeuh nya lamun dina bab saeutik nya nu kasebutna asa mah dak asa aing gitu nyebutkeun rasa aing pasti dah loba jalma anu kasasar ku bahasana rasa aing pang benerna rasa aing pang pinterna rasa aing pang beungharna eta nu matak dicilakeun matak jelema-jelema anu kasasar dina pemahamannya eta lobana rasana rasa aing pan cenah kudu ngaji rasa cenah bahasana nu kumaha ngaji rasa teh da eta rasa aing pang benerna rasa aing bener rasa anu bener nu mana anu kudu dieu teh loba anu ngobrol kitu lamun dina ngaji diri mah tah sia mangadik eta teh sok cenah ngaji rasa we cok cenah ngaji rasa nu mana anu kurang kudu dituturkeun sedengkeun dina rasa teh aya rasaan rasa aing bener rasa aing pang benerna rasa aing bener rasa anu bener nu mana anu kudu kurang dieu teh tah eta dalam garis besar berarti naon nu matak pimaslahateun sok ngaji rasa teh kitu naon matak nu pimaslahat darul maqasid muqaddamun ila janbil masoleh bahasana talamun dina kitab usul fikih sok jauhan anu matak pimadarateun matak ngarusak sok naon darul muqaddamun piheulakeun rasa anu maslahat naon masolihul am muqaddamun ila masolihul khos jadi anu maslahat pikeun sarerea ulah maslahat pikeun diri sorangan bahasana talamun maneh dina ieu kan dina ieu lamun geus adigung gede hulu takabur loba jalma nu cilaka teh da kadituna we jadi ngapir-ngapirkeun deh kadituna mah entak lobana ayeuna nu terjun kana tarekat apa teh kana bab tarekat loba nu terjun kana bab tarekat nu karitu 38 37 tapi manehna teu boga dasar pasantren akhirna kadituna teh boga rasa aing pang benerna matak samaneh maneh lumpat kana tarekat tong boro kana tarekat maneh dina bab ngaji oge masih tinggalin ayeuna hayang langsung kana pangkat luhur maneh moal kaberi ku maneh dak bab tarekat mah urang geus we bab saneh
syariat heula bab ngaji heula dasaran heula diri pribadi urang ulah janji kanu laluhur kayak kaditu lamun maneh ibarat nama lamun maneh langsung terjun maneh ke SD langsung ke kuliahan dah moal kabrik sia kayak kaditu salah paham salah arti kayak kaditu rasa aing pang benerna geus rasa aing pang benerna teh atuh nya kabatur teh leutik batur menaon sia cenah ngaji kitab cangkang cenah anjir aku hieu sia baca ta kitab koneng aing rek marhatikeun kitu dah tempo dikitukeun da teu bisa pancen eta mengaji cangkang naon sia teh loba nu nyebut kitu teh dak cenah ada kitab kuning mah cangkang cenah sok ai cangkang nu ngaranna cangkang mah babari atuh sok sia baca ieu kitab kuning aing nu pasantren masih kena lieur dina maca bab kuning sia anu can pernah pasantren nu wanian nyebutkeun ngaji kitab kuning eta cangkang ta eta kusabab naon dina rasa takabur teh dak mah tak dicilakaeun teh tak di dieu jalma anu takabur mah eta nanti ilmu ka jalma anu takabur eta ngamusuh dina carana caah ngamusuh kana tempat anu luhur teu daekeun kana tempat anu luhur mah kitu jadi moal matak nepi kana kailmuan ge kitu dan nu ngaranna jalma takabur di papatahan kuno sajen teu bisa asup asa aing pang benerna matak dina ieu kudu dina bab adab-adaban mah ulah sok amun bahasana kieu dak ulah mariksaan murid batur keun bae manehna paham kitu urang paham kieu pan berbeda-beda tapi tetap satu lain lamun cek dina Indonesia Bhinneka Tunggal Ika mah lain tah kitu maksudna teh berbeda-beda tetap jangan ada ente usut-usut atau aya niat jangan ngajatuhkeun tak kitu ari jalma nu asa bener teh bari leuheung lamun ngajina teh bener ieu mangajina dina tabayat tubuh YouTubean bahwa googling wadah ka searching TikTokan ayeuna ka batur anu bener-bener ngaji ka guru dianggap salah ta eta nu matak diomongkeun mah da antak penting dina bab adab-adaban mah kade hiji jalma anu berilmu lamun teu beradab percuma ibarat ieu mah teh laut mah indahna teh ku ombakna jeung ku anginna jelema indahna ku adabna jelema najan ilmu luhur tapi eueuh adab-adaban cadu numpuk babalitu karang dempak moal hasil tak kailmuan gitu dah tak kurang mah kudu naon la haula we la haula urang ningali anu leuwih pinter geus ulah sok asa aing pang pinterna urang ningali anu leuwih bodoh ulah nyebutkeun leuwih bodoh geus we heueuh meureun sakitu pahamna kawanina ukur sakitu teh kudu dicawat tungtungna ke kadituna teh bisi aya seruan jangan mondok teh ningan jelema nu lieur kitu mah kesana rasa aing teh kan rasa aing pang bener leuheun lamun manehna teh bener ngaji ari ayeuna ukur dina YouTube TikTok nu karitu mah bari manehna teh dieu pan dina bahasana dina kitab talimul talim hiji jelema lamun naon cek baca imanna teh taklid boleh saja sahwae imanna tapi lamun teu ditengan dalilna sarua jeung doraka sia teh bahasana matak apal dina TikTok sorogeun deui ka guru deui sorogeun deui ka guru ulah diteleg buleun engke kadituna bisi jadi monyet ngagugulung kalah panyaho eta teh kahakaneun tapi teu bisa cara ngahakana kumaha kitu matak sok dak kabeh oge dina bab adab mah penting sia teh kan dina ilmu hal bahasana teh ilmu tingkah ilmu adab-adaban paneta oge mata kita dina bab salat adab-adaban salat kumaha dak adab-adaban salat mimiti kudu kumaha wudu heula eta kan adab-adaban eta sia teh dina bab wudu ari kita cara wudu teh adab-adaban wudu teh kumaha ulah ngomong ari ulah ngomong teh dak lain ngabatalkeun kana wudu kanya urang mah tapi makruh arti teh lain kana keur diajak ngobrol jo nyaut teh cenah sia batal teh henteu dak makruh hungkul dak kanya urang mah teuing ari cek batur mah
ngan eta makruh. Tah eta adab-adaban dina wudu pan aya samemeh adab dina wudu pan aya dina adab-adaban adus tata carana adus matak jalma lamun dina salat hayang ningali jalma alus benerna tingali dina salatna lamun hayang ieu nanti apal salatna bener henteu tingali dina bab wuduna lamun hayang ningali bab wuduna tingali dina bab adusna kabeh intina mah dina bab adus ya teh matak penting ilmu tingkah teh ilmu adab-adaban teh adab-adaban urang keur salat adab-adaban urang rek salat adab-adaban sanggeus salat disunatkeun atawa nanti dikudukeun disunatkeun eta bada subuh eta bada subuh mah bada asar misal teh bada isya disunatkeun bada isya disunatkeun qobla isya disunatkeun qobla maghrib disunatkeun pada maghrib teh eta teh adab-adaban kade adab-adaban dina bab salat penting dah kabeh oge mata loba nu mopohokeun kana adab dah rek mopohokeun kumaha anu ngajarkeun adabna oge di hewaan di ijidan naon cenah ka eta mah ajengan eta mah salah cenah eta mah eta kumaneh ka mamagupron ka baos sok ulah sok pipilueun sia teh suai ulah pipilueun no komen we urang mah mendengarkan meureun pahamna kitu anti kieu mikirna antara urang nu can nepi atau itu emang salah sakitu geus kudu diumbar-umbar nyaho salah nyaho ieu diumbar-umbar atuh makian we piomongan sedangkan dama yuribuka ila ma la yuribuka sia teh la dororo wala diroro sia teh ayeuna masalah kitu digegede ceuk paribasana leuheung lamun manehna ngarti matak sok ulah janji nge-share maraneh teh di share we bari teu apal mafhum muhalafana ka mana muqtadal maqam muqtadal hana ka mana matak lamun dina ieu boleh maneh taklid ka hiji imam boleh maneh taklid ka hiji ustad boleh maneh taklid ka hiji kiai dengan catatan maneh oge kudu neangan dalilna ulah ukur ceuk paribasana oh heuh kieu we maneh teh henteu di mun ceuk paribasa kholat mah diboeung utahkeun karti teh dak kitu sia teh adab-adaban geus eueuh dak ayeuna mah geus laleungit dak adab-adaban mah dabongan anu ngajarkeun adab-adaban oge geus pan ayeuna mah cenah adab ka guru oge disangka perbudakan dak sia teh ku jalma ayeuna mah sedangkeun lamun ngariwayatkeun baheula dengekeun dak ieu carita ti abah urang baheula mah eureuk ka apa teh goahan paragi beas 3 meter samemeh ka ditu teh kuat karangku dak rengku dongko cenah maneh teh kudu boga adab-adaban ka Dewi Sri Padi bahasana teh nya Dewi Sri Padi bahasana teh eta nepi ka goa tempat beas nepi karangku eta nu kitu jelema anu lieur mah nu teu ngaji tah anu jelema takabur nu karitu mah nyebutna anyir perbudakan anyir nanaonan si pira beas nu kitu teh adab-adaban kolot baheula geus laleungit mata kudu diteang teh ilmu anu kuno teh kitu ilmu nu anyar mah loba papaduan loba naon loba piomongeun lah loba perdebatanana dak ilmu nu baheula mah ilmu nu anyar mah mata kudu diteangan ilmu anu heubeul ilmu kolot-kolot baheula nu kurang diteang teh adab-adabana kumaha mata lamun ceuk logikana kolot baheula nyebut bismillahirrahmanirrahim salah tapi bisa hibar so nyebutna naon cik dak bismillahirrahmanirrahim so da baheula mah teu diajar tahajud atuh tami da baheula mah teu diajar Quran atuh meureun dikira-kira we anyari baheula keur eueuh teuing mah ari ayeuna pan geus aya tapi bisa hibar eta teh naon barokahna tina adab-adaban ka guru adab-adaban ka jalma adab-adaban ka sasaha itu teh adab-adaban kana ilmu kumaha mata kasil nyebutkeun bismillahirrahmanirrahim lamun kudu ayeuna ceuk ayeuna masalah kuduna bismillahirrahmanirrahim ari ditu nyebutkeun baheula bismillahirrahmanirrahim bisa hibar kumaha adab-adaban teh kade ari ayeuna mah da geus beda deui dah
aya nama salah saeutik oge barita apa jadi menjadi hungkul. Wah ieu sesat. Wah dolalah pinar cenah. Anjir manehna geus jago eta. Logikana maneh geus jadi panitia neraka geus jadi panitia penjaga gawang neraka gitu. Atau penjaga gawang surga naon geus bisa menghakimi batur. Sebenarnya nama lain mau gupran hungkul aduh langge karitu ayeuna mah. Wah si eta pemabuk sia anjir neraka. Sok sia. Kumaha baru sarua sesatna urang, sarua sesatna kita sih. So, wow, separi basana bantah hajar asal teh aya di Abah cenah. Anjir, sesat ya jelema. Sia geus nyesatkeun berarti sia geus sesat. Geus cenah komen dah, ulah sok dipapanjang sia teh. Ulah sok dipilueun, keun bae eta mah kumaha maranehna we. Urang asal boga akidah, asal boga keyakinan gitu. Cukup tahu hehe gitu. Cukup tahu hehe. Jelema nu geus takabur teh atuh ningali batur salah teh geus asa aing pang benerna salah sesat sia. So, benar itu. Oh, ayeuna ningali batur, naon cenah pahamna kieu salah sia neraka sia. Ih manehna eta geus nyebut kitu sia geus jadi panitia penjaga gawang neraka maneh. Geus bisa menghakimi maneh. Ih sia eta sesat neraka sia bagianna. Ari manehna nyebut kitu emang teu jadi pinarakaeun eta teu jadi seuneu eta biwir. Jadi seuneu sia teh. Ieu meureun hakimna nakal kalau neraka mah. Meureun ayeuna nyebutkeun cenah aya anu pasantren sesat bari manehna can pernah ngalaman pasantren. Perbudakan. Ieu naon cenah ieu naon. Ari manehna teu ngalaman anu kitu takabur lain. Tah nu kitu. Matak jalma nu takabur picilakaeuna kitu dak jalma geus gede hulu teh nincak hulu batur teh resep. Kitu. Neng kas di tukang teh resep. Eta jalma takabur. Rek kumaha? Nah, tak ada adab-adaban orang Sunda madak, ya dak, adab-adaban orang Sunda, ya. Aya nu ngajak gelut, abi mah sadaya-daya, padahal mah maksudna teh lain sadaya-daya teh sok anjing jeung aing sapaehna. Eta teh eta orang Sunda bede. Abi mah sadaya-daya, abi mah mangga, eta orang Sunda tapi leuleus. Abi mah sadaya-daya, mangga teh biasana naon? Padahal itu nu ieu mah maksudna teh keur jeung aing sapaehna. Abi mah nincak ti kotok oge cenah teu meleye-meleye acan. Sasakti kumaha dak ti kotok ditincak teu meleye sia. Sok dirasan cepat. Logika kieu cek orang Sunda lamun diajak gelut. Abi mah sadaya-daya teu tiasana naon. Abi mah nincak ti kotok oge meleye teu meleye cenah. Nincak ti kotok ge teh mah sasakti kumaha sia ti kotok ditincak teh meleye. Logika tah. Lamun nu base ti atuh nu garing pasti mah meleye, berarti nu meleye mah gak base. Nincak ti kotok teh meleye sasakti kumaha eta jelema. Sok mangga ti payun teh mah di tukang ku aing dicekuk. Eta teh kitu udah orang Sunda mah. Kade. Adab-adaban orang Sunda henteu langsung biwirna henteu haseum siga arayeuna. Henteu biwirna teh asal jepruk siga arayeuna. Teu kop ningali jalma anu teu sapaham wah sesat. Dewa jalma anu teu ka ieu wah sia neraka. Ningali ibarat sakos mang adik ditinik. Cenah neraka ieu. Cenah kitu. Nah sia teh sadar biwir sia jadi seuneu eta di neraka. Burungnya. So sedangkan jalma nu hasud teh kitu teh. Rek kumaha so. Ningali nu ditato. Leuheung lamun kaayana keur teh beleng mah wajar lamun jalma boga pendapat wah mabok di nerakaeun wajar. Ieu mah henteu naon teh mabok teu naon pedah make ta ente tato ditinik nyangkana anjir neraka. Buat teuing dina ibadah nama sia adan pangeueuteuan aya hiji riwayat dak Kiai Haji mamake resep anjeunna keur ka mana teuing suka hideungna poe deui urang ge. Eta ningali buuk gondrong dak tato tinik weh
wah iya cenah jelema lain jelema bener eta cek ulama teh tempo ari pas ngong adan anjeunna mah masih kene di jalan anjeunna eta nu disebutkeun tadi gondrong make tinik tatoan di masjid pangheulana adan Make tinik. make tinik Iya. tapi kopea hideung buuk gondrong baju bodas make sarung kasep langsung didinya cerita geningan eta ulah pakum bidohir wala tahkum bisa itu ulah pakum bidohir teuing dak ka jelema mah emang anu maksud pakum bidohir dia mah kumolapana lain ka dinya lain ka jelema tapi amun hiji hukum masih samar gitu ibarat dina ieu ari ieu teh tuak teh haram lamun ayeuna nginum tapi teu mabok kumaha urang pakum bidohir eta ngamabokeun geus we haram tak eta maksudna pakum bidohir wala tahkum bisaroil teh lain maksudna ka jelema keneh-keneh jelema goreng patut hidung make tato ditinik mawa botol nyekek botol disangka sia neraka dan kitu nu picilakaeun ulah pakum bidohir sabab aya tah hiji waliullah hiji waliullah dina riwayat ya anjeunna teh selama hirupna ye nu kahiji sok meuli cai homar terus teh meuli awewe tukang bobok tukang tahu tapi henteu ieu dak maksudna kieu kajadian meureun ngantunkeun anjeunna teh heeh nyeting keur zaman Imam Ghazali ting Imam Syafi'i ya ditanya we cenah ieu saha cenah jenazah kuat ka eueuh nu nguburkeun upang mulasaraankeun dibawa we ka imahna cenah ieu teh cenah cerita ieu teh cenah lamun cek papajikan teh ieu teh waliullah cenah nah berarti disebut waliullah padahal cenah kalakuanna cek masyarakat cenah hiji tukang nyekek botol kadua tukang melian awewe demi Allah cek pamajikanna salaki urang cek salaki kaula pas meuli cai eta naon misal kieu dak ari jualan teh pan genep ya arak teh genep hek dibeli we ku eta waliullah teh opat berarti otomatis nu mabok ukur nya sadu bari eta si cai teh lain diinum tapi dipiceun tah pas kieu teh berarti eta secara tidak langsung ngurangan anu mabok kabayang lamun genep botol eta aya kabeh rek sabaraha jelema nu mabok tah tapi mun ayeuna ukur aya 2 sabaraha jelema anu mabok paling dina sabotol 4 jelema atau 2 jelema berarti 4 jelema nu mabok berarti sasana kasalametkeun henteu mabok gitu langsung cenah tukang melian awewe demi Allah cek pamajikanana cenah eta meuli awewe dikumpulkeun dibere duit balik ayeuna ulah cicing deui di tempat nu kieu dibere duit ayeuna ibaratna anu awewe teh 5 dibeli 3 nya 82 berarti nu jeunah teh nya 2 nu 3 ieu da dititah balik dibere duit ku eta waliullah teh langsung we cenah nah atuh cenah pat eueuh nu ngasolatkeun cek eta imam teh langsung we cek pamajikanna demi Allah cenah anjeunna pernah nyarios ieu bakal disolatkeun teuing ku Imam Ghazali teuing ku Imam Syafi'i podi urang ieu langsung eta cek imam kumaha muhun demi Allah eta abi akhirnya disolatkeun ku anjeunna langsung disolatkeun dipulasaraan ku imam tah kitu tak ulah pakum bidohir teuing ku jelema ayeuna mah geus hese kitu teh anu dianggap nate pokona manu kadeleuna ku panon buncelik ku nu ku panon kadele gitu eta goreng gitu anu teu sapaham jeung manehna sesat cenah eta teh naon bedana maneh jeung paham khawarij ya ngapir-ngapirkeun batur kitu kardi teh dak eta dina bab tadimil ilmi wa ahlihi dak dina bab adab-adaban mah hesenya hese dina bab adab-adaban mah jadi nama keur mah teu ngaji keur mah tara ngaji ningali anu keur ngaji di cawa disalahkeun teu mau kitu da kumaha da karti teh dak wong liau ngerti anjir jadi Jorgen si bakar eta Menangnya dibakar.
Kamu di tali pak di gigir mana? Oh kita gede dulu dak. Kamu gelas main. Tenan naon lah kita dulu. Gitu dak arti dak. Nah, gitu. Paslon fil jidi wal muadabati wal himmati wallahu alam bi. Ya